Tuh lihat bagaimana Imam Syafi'i, ulama besar Imam Syafi'i, ahli fikih. Urang rata-rata nu hadir di dia bermadzhab Imam Syafi'i. Anu Imam Syafi'i mah sok aya marhabahan, lamun ayeuna subuh teh aya kunutan bener. Mun tahiyat teh sok kieu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lempeng kieu. Sabab tahiyat teh ayeuna rupa-rupa euceuk. Pomo lamun ulin ka kota makan kalieur. Aya nu muil kieu tah. Aya nu kitu aya? Aya. Aya nu lempeng kieu aya? Aya. Nu bener nu mana? Nu kieu apa nu kieu? Salah buanana ge. Nu bener mah lain nu kieu, lain nu kieu. Nu bener mah nu kieu kaluhur ping-ping kieu tah. Atuh mah nya teh aya tahiyat kieu. Kemudian di ditu na tahiyat. Tahiyat teh ngaranna aliran sesat nu tahiyat kieu. Ieu balik deui ibu Pak. Ieu urang keur nyarioskeun Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Bahkan dina kitab-kitab Imam Syafi'i diantarana syarat sah sholat teh rukun sholat diantarana urang teh kudu niatna kudu diucapkan apa henteu teu kudu da ari niat mah dina hake ari usoli niat apa lain lain niat usoli mah lapan niat wa malu al tempat niat madina hate wa talaffuz biha sunnah ngucapkeun niat hukumna sunnah. Jadi niat mah euceuk lain na buntu na kolbu budak ora kolbu lain kalbu. Budak orang mah di dalam kalbu mah anjing atuh. Kuring lain dinakit saeutik-saeutik kudu dibenerkeun. Ibu bapak ulah betah lamun sare saenak-enak ngarempol bae. Nini aki ulah betah lamun hirup teh bongkok kieu. Ngan lamun dibokokeun ku Allah kudu syukuran tong karang aral. Aing mah geus hayang ka madras ya. Geus hayang anjing. Kunaon kitu anu dibongkokeun ku Allah. Kira-kira ari bongkok ka hareup apa ka tukang? Heuh eta teh syukuraneun bongkok ka hareup. Coba lamun ka tukang siga kitu. Teu ngareun aku tah mana kudu sumbujan. Ye balik deui. Mazhab Imam Syafi'i talaffuz niat make usul. Ibu bapak lamun keur salat osok teu meunang keur salat usul. Mun arek mah salat. Rumahnya keur usul. Sallallahu alaihi usul. Beres-beres aku salat. Ieu keur nyaritakeun tata cara salat Imam Syafi'i singkat kitu Pak. Ieu nyaha jadi carioskeun ngarah kurang daraek sabab salat teh hukumna wajib maka nitah jalma salat teh hukumna haram. Teu meunang nitah jalma salat mah cuma jalma salat gitu. Ulah kita jalma salat. Boga tatangga keur salat bismillahirrahmanirrahim cepat tulungan pangulih ngelanggaskeun salat. Bereskeun lah salat. Balik deui. Jadi ngacapak gitu. Baiklah penting mah bunga sadayananya amin. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati. Ayo mustaqbilal qiblat aya. Ya. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal ka'bati. Ayo mustaqbilal ka'bah aya. Ya. Nu bener nu mana? Qiblati apa ka'bati? Qiblati apa ka'bati? Hah? Naon alasanna dalilna? Punten ku sim kuring dibejakeun di dieu sabab keur ti payun mabu daerah sim kuring Cigomong kebelah di nepi ka Cicurug rame gara-gara ieu. Cek kiai nu ieu salat kudu mustaqbil kiblat, cek nu ieu kudu mustaqbil Ka'bah. Nu bener nu mana? Mentakan ku sim kuring dibejakeun supaya tidak terjadi kembali yang namanya kontroversy gitu. Oh kontroversi eta. Pacieuh supaya tidak terjadi kontroversi Pak. Ye dangukeun syarat sah salat teh diantarana hiji kudu bersih pakaian badan tempat tinana
Di antara najis teh seperti ayeuna awak urang diletak ku anjing najis apa henteu? Najis naon ngaranna? Najis mugola. Ari mugola teh najis anu berat di kumbahna kudu ku cari di kumbah mah di mana-mana. Mugola di kumbah mah ku cari kan. Ngan salah saeuna diusap mah eta. Eta teh najis karena kusi aya anjing itu di letak awak urang. Di anjuran Imam Syafi'i seperti itu. Makanya kade ibu bapak besi ibu bapak ke sholat imam bapak sholat di masjid tiba-tiba aya anjing asup ngaletakan sukuna sampai sholatna. Nah makanya sah entahkan sim fokus tadi di kulit murah pemalawan wae ngikeun kecil aya jalma keur sholat tiba-tiba aya anjing asup ngaletakan suku. Suku saha? Biasa nyebut anjing. Hiji dua syarat sah sholat tong jauh-jauh dina kitab Safinah nu sok diaji ku budak urang wayas takbilul kiblat wayas takbilul kiblat eta mah wayas takbil jeung yang hareup jalma kiblat ka kiblat jadi maf'ul bi mustaqbilal kiblat ti eta mah kudu pilih. Tah hadirin rahimakumullah jadi geuninganna dina Safinah tong jauh-jauh sarasa salat teh nyaeta yang hareup bukan mustaqbilal Ka'bah tapi mustaqbilal kiblat. Cuman bukan berarti anu mustaqbilal Ka'bah salah. Oh tidak salah. Kenapa? Sebab kiblat arah yang dituju ketika sholat patokan kiblat ngaranna Ka'bah. Sagala rupa ge kudu aya patokan kiblat teh ngaranna Ka'bah. Ngan di urang mah yang hareup ka belah kulon. Tah nu teu meunang mah usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kulon eta. Jadi mustaqbilal kiblat, mustaqbilal Ka'bah menang duanana menang. Manteu teu menang duanana. Ari kiblat jadi kabati. Ngan di urang mah mustaqbilal kiblat. Naon sababna? Sabab mustaqbilah teh menghadap cek situkul arwana. Yang namanya menghadap itu kudu pahareup-hareup 4 mata. Bapak RW menghadap Bapak Lurah berarti 4 pahareup-hareup. Bapak Jokowi menghadap Pak RT berarti pahareup. Lamun urang di mustaqbilah Ka'bah menghadap Ka'bah na ya hareupeun. Lantaran kaya hareupeun di urang mah mustaqbilal kiblat. Tapi ibu bapak sholat di Masjidil Haram Ka'bah aya hareupeun kagara mustaqbilal Ka'bah kartos. Nah tunggu geus di kaharti mangajina. Kartos ceuk. Hah. Atuh aing tadi katangesan-ngesan ngurangkeun teh kaharti cenah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah kembali deui ieu keur nyaritakeun apakah kaifiah Imam Syafi'i. Eta Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran katalar Quran di dia aya umur 7 tahun katalar Quran aya henteu 50 tahun diajarkan bejusun maca Quran. Umur 9 tahun katalar kitab Al-Muwatta Imam Malik. 15 tahun jadi bukti di kota Makkah. Ketika masantren di Madinah di Imam Malik. Eta Imam Syafi'i pinter bu saking ku pinter-pinterna banyak yang kagum dengan ilmu Imam Syafi'i. Nepi ka mere hadiah Pak, mere cenderamata, mere kado ka Imam Syafi'i, nepi ka numpuk eta hartana pamere dibatur keur masantren. Hiji waktu Imam Syafi'i sono ka ibuna mulang ka kota Mekah dibawa harta menang pamerian keur masantren teh nepi ka diguyung nabi ku sabaraha puluh onta. Tapi ka kota Mekah gendleung rame urang Mekah heboh cek urang Mekah. Woi aya Syafi'i balik pesantren bawa harta loba duit nage loba. Tapi kabar ka ibuna kumaha Pak ningali kaya Imam Syafi'i siga kitu. Apakah senang bahagia? Bendu Pak ambek luar biasa ka Imam Syafi'i. Tungtung nak ngutus putusan
aya naon mah bejakeun ka sapi geus heboh di kamana balik pasantren bawa hatal loba model kitu mama teh sudi teu ridho maneh balik pasantren bawa harta loba model kitu bejakeun ka sapi bagikeun ka batur teu sudi teu ridho balik ka imah bawa harta loba akhirna ngadang ibuna bendung dibagikeun eta harta ka masyarakat Mekah. Imam Syafi'i ulang ngan saukur ngajingjing kitab cinta. Naon sababna indungna nepi ka kitu ka Imam Syafi'i bakat kusieun indungna robah paniatan Imam Syafi'i masantren lain neangan ilmu jadi neangan duit. Kitu Imam Syafi'i mah beda jeung urang. Urang mah nyakolahkeun budak masantrenkeun budak dina otak urang naon? Duh, udah ke senang sekolah, senang masantren, ngarah naon kan itu ngarah babari neangan duit. Ku sakola nate, kita dan bisa daftar gawe, bisa daftar gawe maupun bisa usaha kan itu nate kan mudah-mudahan we loba hartana bisa jadi jalma beunghar. Orientasi nate kadinya tungtung. Nah, ku sakola teh nu ditanya teh lain ilmu ijazah. Ijazah menang bodoh na anggar. Pun baheula mah budak teh beres sakola teh menang STTB nya Pak, sakola tamat tapi belekung. Makana punten ibu bapak, kunaon atuh cenah pautan budak kadi teh disakolakeun apa di pasantrenkeun ongkos tapi buadungna luar biasa. Pariksa niat urangna. Kadang urang mah niat nyakolakeun budak pasantren ke budak teh kitu ye. Nyakolakeun budak pasantren ke budak mah seunah neangan ilmu bikin kabodohan ngalaksanakeun parentah Allah suka jadi jalma bener. Lain cenah beunghar. Da beunghar mah kakaitan jeung bodoh pinter beunghar mah teu aya kakaitan jeung otak bupak tidak ada. Punten ku simkuring gaduh yayasan Pak. Saya mengajar Pak di SMP di SM4 simkuring ngajar. Tapi lamun simkuring ngajar di sekolah eta anak didik simkuring siswa-siswi simkuring teu aya unggal tahun ge anu tara naik kelas sadayana kukuring mah ditaekeun kabeh nu bodoh nu pinter kabeh ditaekeun. Cek ustaz nu lain susah cenah si eta mah bodoh tong ditaekeun. Cek kuring lamun teu ditaekeun ieu bakal dijamin bakal pinter. Lamun gara-gara teu ditaekeun bakal ngajamin pinter belum tentu. Nya bodoh, bangor, badur, budak batur mayar tarak kali lah lila aing ngurus. Ah, gue aing ngurus. Ngurus taek. Oh, pancena Pak Ustaz nih lain aja boleh fatus itu mah kumaha atupan guru nagi kurang ieu. Dan kurang ngalik kan lain aja lain daya pak geus lain aluskeun ieu. Hitung-hitung sodaqoh. Punten Bapak eta mah prinsip simkuring lah. Naon sababna? Sabab beunghar tidak ada kaitan jeung bodoh pintar. Beunghar mah kumaha urat nepi ka iraha ge kan. Beunghar mah kumaha urat. Lamun urat lempeng urat beunghar ngaranna nyekel beusi jadi duit. So, nyekel sampah jadi duit, urat lempeng. Tapi lamun urat bengkok urat balangsak da urat balangsak makang nyekal duit ke ludes we tara jadi naon nyakang tuh di Ciamis aya jalma buta huruf teu bisa maca teu bisa nulis tanda tangannya lempeng tuh harung paren kolak tapi miliarder boga pabrik sisir kerekam. Bahkan Cokoida bahasa Arab walau laukan natin arzakul lajani alal hijak kalau seandainya rezeki berputar berdasarkan akal maka yakin binatang akan binasa sebab binatang terbuka akal tapi buktina munding lalintu padahal terfungsi KSTSD aja. Lamun rezeki berputar berdasarkan akal nu bodoh mah bisa dahar tapi buktina urang osok dahar osok. Naon osok di dahar urang? Hah? Sarung lain nasi mah urang Jakarta. Urang mah naon? Jelema urang mah. Pan kuringannya nage urang naon? Sarung. Bener kita naik hidup kamu nggak? Kayak gitu kayak ikut itu. Begitu error. Ibu hadir sama doa. Guys balik deh hadirin rahimakumullah.